Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan. Saya dari kelas 10-3. Saya akan mendongengkan tentang Timun Emas. Wilujeng nonton. Di hiji desa hirup saurang janda kolot anu ngaranna Mbok Sarni. Unggal poe anjeunna sok nyalira sebab Mbok Sarni teu boga budak. Padahal anjeunna pisan hayang pisan miboga anak. Sangkan aya nu bisa nulungan anjeunna digawe. Hiji sore Mbok Sarni indit ka leuweang pikeun neangan kai. Di tengah perjalanan anjeunna tatepang jeung raksasa anu kacida gedena. "Hei, rek ka mana anjeun?" cek eta raksasa. "Kuring ngan ukur rek ngumpulkeun kai bakar. Punten abdi dindinan liwet," waler Mbok Sarni. "Hahaha, ari anjeun hoyong abdi ngidinan. Anjeun kudu masihan ka abdi saurang budak pikeun di dahar," cek raksasa. Tuluy boga Mbok Sarni ngajawab, "Tapi abdi teu gaduh budak." Sanggeus Mbok Sarni ngomong kitu, raksasa teh masihan hiji biji timun. Anjeunna ngomong, "Hei awewe kolot, ayeuna abdi masihan anjeun biji timun. Taneukeun ieu biji di buruan imah anjeun. Tuluy saminggu deui bakal aya budak. Tapi inget, eta budak kudu anjeun pasrahkeun ka abdi pas geus dewasa. Sasabada saminggu, eta biji teh jadi pohon timun anu subur pisan. Di dinya aya hiji buah timun anu gede. Sanggeus dibuka jero eta timun aya saurang orok anu kacida endahna. Orok eta dingarankeun timun emas. Beki lila timun emas teh beki gede. Tur beki endah Mbok Sarni kacida bagjana. Sebab ayeuna imahna geus henteu sepi deui. Sadaya pagaweanana bisa rengse ku bantosan timun emas. Tapi dina hiji poe raksasa dateng deui pikeun nebus janji. Mbok Sarni kacida sieuna tuluy anjeunna ngucap, "Hai raksasa, dateng deui ka dieu 2 tahun deui. Lamun budak geus beki gede, bakal leuwih nikmat pikeun di dahar." Raksasa setuju jeung indit ninggalkeun imah Mbok Sarni. Naha rek abdi teraskeun caritana nepi ka bagian timun emas. Kabur tina raksasa make jimat anu dipasikeun ku Mbok Sarni. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah timun emas yaitu kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik. Sekian dari dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.